urang pada saling hampura dadi hente-hente oge urang teh kagolong makhluk wujud diu awak buta diri terahing resepsi ari hate mapan urang teh manusia ari manusia cenah teu cicing dina hiji martabat sok kabeneran jeung sok kasalahan malahan bener wae lain malaikat cenah salah wae lain setan kakeunaan ku Allah jeung gingsir malahan bahasa panyungkun mah engko tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajin tara kapake sore tak eta ilaharna manusia dumasar kana hal eta atuh kewes tur pantes lamun urang ayeuna papada manusia urang beres komo basa umum geus netelakeun kumaha kula eueuh di jimat anu pangampuh-ampuhna di jagat raya pramudita ieu iwati saling hampura antara urang jeung urang hartina saling maklum sabab naon rek jadi jimat anu ampuh kumaha ieu hampuraan sabab ari jelema hampuraan teh ngandung harti jemar manahna ari jemar manah ti dituna teh bersih hate bersih hati teh apan dinas bagja pisan manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena leres sabab jelema anu bersih hati mah rek di mana keur kumaha wae bakal dijamin ku rahmat pitulung pangeran sabab bersih hatena gantar kakaitan nya leres numatak ieu urang hampuraan ulah ngarasa aing pangbenerna ulah ngarasa aing luhung ku ilmu jemar ku pangabisa sugih ku pangarti komo tadi teh mah ngarasa aing pangbenerna kade sabab naon lamun jelema ngaku bener eta jelema rek salah hartina jelema ngaku soleh teh eta jelema rek salah tapi sabalikna lamun jelema ngaku salah eta jelema rek soleh beres sabab naon ari bener lain ayana dina pangakuan tapi bener teh ayana dina hukum anu lungsur ti ajali loh mahfud ngabukti tuduh ayat-ayat syariatna mangrupakeun kitab tah kebenaran mah dina hukum lain akuun nu mata kade urang ulah ngaku bener posisikeun jiwa urang teh yen urang teh bobolokot ku dosa guyang dina sagara dosa urang teh nu matak di mana geus aya dina makom eta bakal mineng urang menta hampura kanu murbeng alam hakikatna syariatna menta hampura ka papada makhluk di mana jiwa geus didinya tadi oge moal ngarasa luhung ku ilmu jemar ku panalan sabab naon lamun aya dina makom eta jegor-jegor ka bobodo buringas ka titiwasan beres yuk urang tingkatkeun deui ieu budaya hampura anu geus jadi barang mahal nya rangki budaya hampura geus jadi barang mahal kudu diaku zaman ayeuna sak zaman jalma teu kaopan teu payaan gampang kasinggung gampang kaprovokasi gampang kapangaruhan nu matak di dieu urang kudu bener-bener balik di kana fitrahna manusia nyaeta kana hukum anu pertela geura sumenerkeun kana hukum anu pertela luar tunggu karugian urang salarea beres
kudu narima karena perbedaan dalam lobana pasya teh kulantaran perbedaan adanya atuh boh beda suku bangsa boh beda daerah kadieuna beda pamadegan kudu narima sabenaon ieu perbedaan teh di beda-beda teh sabenerna hakikatna ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran. Ieu teh ilahiyah perbedaan teh. Laras Ulah nolak karena perbedaan. Buuk sarua hideung ngaranna jelema sarua da pamikiran mah enten pula pemikiran naon anu ngabedakeun hiji inung bapa anu bakal ngadidik kurang bakal ngawangun karena pola pikir jelema pendidikan tuh lingkungan gaulnya leres kadahareun-dahareun bakal mangaruhan karena pola pikir manusia nu matak di dia urang kudu wijaksana ning hareupan perbedaan tadi ge di beda-beda teh ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran leres sok urang bayangkeun sakali-kali mah otak teh tapakur ngeunaan ieu leres lamun kaparengkeun we di dunya pangeran nyiptakeun jelema kabeh sarua da lieur laras leres ya sok wa anjeun bayangkeun lamun pangeran nyiptakeun beungeut jelema kabeh sarua moal rame di jagat jenuh nya leres tuh sarua banget kabeh jelema kabayang beureun ungah poe teh kadang-kadang ungah poe pamajikan teh pahili we cacak beda-beda oge loba jelema anu pahili pamajikan komo ieu lamun sarua nu matak ta ieu teh ilahiyah kodrat irodat umur beng alam di beda-beda teh supaya naon supaya tangkurang hartina saling kanyahokeun saling hormati ieu mah beda saeutik pamadegan beda saeutik keyakinan kafir neraka jahanam emang neraka teh nu nini sia teh jadi panitia sawarga gampang nerakakeun ka batur gampang ngakapirkeun ka batur kade eueuh tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur da tugasna manusia pikeun ngahakiman diri pribadi saha urang ti mana urang rek ka mana urang waduh leres nu matak ieu urang tingkatkeun ieu hampuraan pikeun ngalatih diri bersih hati sabab naon hade jelema nu menta hampura leuwih hade jelema nu ngahampura leres kadang-kadang ieu ku saeutik teh bakal jadi mamalah teu sapira peda sahanapeun urang ngalakukeun kasalahan ka sahanapeun atawa kabawahan kesalahan tuluy urang teu menta hampura jiga biasa tapi mamalahna bakal gede aja cing inget manusia bakal pangih jeung poe akhir raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana manusia dikungkung ku pati mun datang sok ngadodoho bisa beurang bisa peuting hanteu pilih-pilih mangsa sanajan urang nyumput dina peti besi sanajan urang ngocek maratan jagat pasti kalakal maut mah bakal datang sedengkeun ari jelema beda jeung sato bentana kumaha anjing buduk di jarian paehna ngan ukur bilatungan tapi urang manusia jaba bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan dipenta pertanggung jawab kalakuan sedangkan eta batur non urang boga dosa ka batur teu menta hampura ka bawa ka akhirat bakal dipenta pertanggung jawab sanajan kah sahanapeun penta hampurana ulah kahalangan ku gengsi
gengsi. leres pon kitu deui lamun batur menta hampura buru-buru ulah pedit sabab naon pangeran Ghafurur Rahim hartina maha hampura tak urang ge manusia kudu hampuraan. Leres. Waduh luar biasa tuh. Leres. Jadi ungapoe hampuraan teh ulah usuman. Jadi urang mah hampuraan teh ipen-ipenan usuman. Ya, ulah. Usuman kumaha? Oh, mumusiman. Di urang mah hampuraan teh tempo datang Idul Adha kakara saling hampura. Tahun sakali. Tempo datang Idul Fitri kakara saling hampura. Komo dina Idul Adha mapan wah. Jika nu beres salat Idul Adha teh di lapangan teh jeung babaturan teh jeung dulur silih grabru menta hampura dina Idul Adha leres jeung nu teu wawuh ge sarua kitu beres we ngabagikeun daging kurban diomongkeun teh Kumaha ulah. komo ka bagian tulangna wungkul mah gegedena ku panitia we cenah Rek sangka eta. tuh goreng sangka ka panitia teh marukana teu lieur meureun jeung ripuh jeung naon jeung bobolokot jeung bau Tapi ramu papat. urang mah kari narima tinggal syukurkeun tinggal pinter bersyukur sebab naon lamun anjeun nyukurkeun nikmati kami pasti eta nikmat bakal tambah deui di mana-mana menang daging kurban tulangna lolobana dagingna saeutik syukurkeun sabab dina jero tulang aya sumsum anu eueuh dina daging. Oh, leres. Lamun disyukurkeun bakal jadi sumsum jadi balung jadi bakal nage moal jadi penyakit. Moal ngagerekel di daharna ge aya bersyukur mah tah naon sababna dina kurban loba jelema anu garering darah tinggi kulantaran teu bersyukur muk mak mak mak. Dipake rungsing nih menanda. Eta hayang loba wae tuh. Nah cina urang mengadar daging teh cina darah tinggi bongana teu bersyukur. Ai jelema nu bersyukur kumaha syukur mah? Hartina mawas kana diri, nyaho kana aturan diri, nyaho kana kabutuh diri. Tah loba nu jadi pamaki teh kulantaran teu bersyukur. Sabab naon? Lamun anjeun teu nyukurkeun ibadah kami, ajab kami leuwih peurih. Penting masih ngetik tapi Leres. Dah eta. Nya hampuraan teh lega. Fitri mah hampuraan teh wah murah. Dina Idul Fitri mapan komo di urang mah aya budaya mudik. Urang mah aya budaya mudik di kota balik ke kampung. Nya leres. Balik ke padesaan melaan mamacetan di tol tuh. Nya di Ciledug sabaraha kilo panundan macetna. Nu hayang balik ke Brebes di Jakarta ka dieu. Ka Cikuya. Leres eta. Ya leres. Hayang naon? Hayang pangijeng sanak kulawarga kaituna ngalubarkeun kasalahan dina Idul Fitri mah. Ya leres. Silih bebaskeun kasalahan. Apan diatur dina Idul Fitri mah diuk oge. dramatis. Geus salat teh didramatisir kolot tina rudak dihandap ngesot bari suntangan tuh. Dah. Bahas. Memang kudu kitu minta hampura ka kolot mah sawadina memang kudu kitu hade ieu budaya teh ngan anu jadi salahna naon sahari taun Sahara tahun kumaha teh? sahari taun kumaha jika nu dina Idul Fitri mah saling hampura 3 poe we teh dinya pabaeud-baeud deui teh Deui we nih. silih gorengkeun deui silih dedetkeun deui silih omongkeun deui Silih unuskeun. silih unuskeun komo mitoha ka minantu mah Kumaha tah? katuruk-turuk minantuna pika sebeleun Kasebeleun kumaha ieu teh? pagawean nu ngapoe minantu ngan selot teh jeung selot Dinantuna nahaon kitu patut gini. Mun urang ngacabut we eta. kade moal anu beunghar tina judi moal Eureuna. moal anu beunghar tina judi kabeh ge ambruk ku judi mah dah ari slot judi selot teh judi
judi online teh Judol. judol Judol. dol lagi gede Dol lagi dol. sok saha jelemana saha Sok cing bejak. moal aya kabeh ge abut-abutan da banarna nu beunghar mah Renantas lain naon aing geus ngobrol jeung gablek selot yeuh lain bohong geus ngobrol jeung gablek selot diatur selot teh ditu teu bisa menang moal menang nyeting menang ya eta mah dibere kesempatan supaya naon supaya deudeuyeun sabab naon anu ngaran judi di mana eleh panasaran menang katagihan Ang bibita teh menang teh supaya main deui. Bang Bibita supaya main deui anu tungtungna kumaha tingali korban selot loba nu awut-awutan oh nya ulah ekonomi awut-awutan nepi ka kulawarga awut-awutan jeung pamajikan cerai tina selot teh leres sabab naon anu ngaranna judi satu kangeunana iblis bermain sangkan urang ti kuburan kana jurang katunggaraan anu tungtungna kumaha panasaran masang deui bayak duit unyam inyum celok ngagadekeun sertifikat nginjem ka indung jeung ka bapa geus teu dibere dar nginjemna ka nu lain-lain ka saha ka Bang Emok MBK teh Awak judi pada itu. Bener. ka Bang Emok Bang Emok teh hampura lentah darat nya ulah nya kek eta mah tuh Bang Emok teh lentah darat Bang Emok nginjem 1 juta katarima 800 can ngapoe kudu mayaran maha can bungana gede anu leuwih era ngapoe rebo nangtung bari berjanji Hehehe, apa nih? Janjina sama. awut-awutan kaituna bakat digubrak kana jurang katunggaraan beuki beak digorogotan ku Bang Emok nu matak manusia Mata kula waduh nu matak sok kitu tah hampuraan teh komo deui minantuna teh salian teh selot pagadaganana ngapoe ngan nguseup we jeung nguseup ibu-ibu keprok jeung salakina tukang nguseup yeuh jadi urang teh teu meunang nguseup kade bahasa kaula lain teu meunang nguseup tapi nguseup wae Kamalinaan, kartina mah. kamalinaan nguseupeuna da urang mah lain urang laut atuh da urang gunung aya lain leres tuh teu naon nguseup mah ai hobi mah sakali-kali teu naon ngan ulah teh ngapoe cul kawajiban cul naon komo keur nguseup adan lohor berkumandang eureun nguseupeuna lain ditambahan deui lauk teh kadon monir nya leres tuh padahal ketang lamun nguseup bakal jadi ibadah yeuh Mata. tenang tukang nguseup bantuan gua ieu Iya beres. kayak sekedap nguseup bakal jadi ibadah bener pelebah mana ibadah na nguseup dangukeun inna mal amalu biniyat sagala amal-amalan kumaniat lamun niatna nguseup rek neangan deungeuna maraban anak pamajikan ibadah ngaranna eta tah tukang nguseup barareprokeun Iya. ibadah lah di Malahayu di dinya da ngalanila disusukan di balong teu naon ari laukna dibawa mah dibikeun ka anak pamajikan teu naon Mau di balong obos mah. nya komo di balong aing mah celeh mending Presiden permisi. Di Jakatawang. ya leres kira do mata kulah mubadir hirup di dunia ya leres ulah mubadir nu kadeuleu nu katempo nu karasa kajadian wae naon di alam dunya lamun teu jadi ilmu rugi
leres sabab ari ayat pangeran teh pan aya nu tersurat aya nu tersirat kabeh bacaeun wungkul supaya dangdanan keur urang pribadi keur urang sorangan khusus keur bararea sabab naon cing inget jelema nu panghade-hadena data jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balarea saur jungjunan urang kapungkur luar biasa tak luyu jeung obrolan ayeuna kumaha ngeunaan kepentingan urang supaya jadi manfaat teh naon teh ya jadi pamimpin teh pan urang teh kudu aya manfaat tak kerahaya teh leres nyaho sorangan pan ayeuna teh nagara urang teh keur dilanda krisis multidimensi leres hareng-heng kudu dengean pajejeut kudu deuleuan nagara urang teh leres bencana alam di mana-mana can rengse di belah kaler datang di belah wetan can rampung kurunyung di belah kidul can beres gorehe di belah kaler kitu jeung kitu kejadian di urang can bencana alam anu tumiba banjir teh mah longsor teh mah meletus gempa bumi teh mah can cai sabadarat tsunami teh di negara urang nepi ka rahayat urang paceklik kulantaran ieu kejadian ekonomi diancam kehancuran leres tak kaula teh meureun jadi pamimpin teh nyarek cicingeun kudu neangan jalan keluar atawa solusina supaya jadi pamimpin teh kaula teh aya manfaat ke rakyatna leres kaula teh geus usaha boh lahirna boh batina lahirna keur dijalankeun ku urang ayeuna dina atawa ngurus rakyat-rakyat anu katibanan bencana leres batina ku kaula dilaksanakeun maksudna kumaha kaula teh ngapoe kaula teh ngapoting teh nyempetkeun sorangan biar kaula teh di kamar teh mujasmedi di kamar paranti kaula sorangan paranti tapakur mujasmedi kahyang widi mujabrata kahyang mahasukma kaula teh leres sangkan aya bongbolongan kumaha sangkan negara urang pulih ka jati pulang ka asal jadi negara anu subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta jeung laharja negara madani mardotilah kahontal ku urang leres takaula teh mujasmedi apil ngapeuting kabeneran Kaliwon malam Jumat Kaliwon bener da kaula teh ieu teh ngimpi henteu beres kaula salat tahajud teh kaula teh keur dikir teh bari keur dikir kaula teh ieu teh lajeng keur ngagecrek we kaula teh di dasbena teh pamere dina anu balik umroh nya ngan ayeuna teh teu milu deui anu teh nya lajeng keur ngagecrek kitu dikir kaula aya ijazahnya teh ti guru kaula ngeunaan dikirna nah eta mah kolontang teh lawan aya aya sorak tanpa katinggalan kana ceuli aing teh ngimpi aing teh sadar aing teh sorak motor ge kadenge ari teh sorak motor jeung sorak token kadenge ni teh dah raja jadi raja dah duit teh iya ai keur kosong we ai tidak hari di mah naon-naon ai ge nok asin teh teh pamere urang berebes nok asin teh urang berebes
mere ya Bapak Ang Yunadi kadus hiji sareng Bapak Anto kadus dua pamere teh nogasin teh tinggal dua deui dong teh mun bisa mah tambahan deui we pilih nami handi mau ditampi lajeng eta mah menepi ka Allah nyong colak pisan hei cenah kau kaula teh nya eta makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kerta jeung laharja leres wayahna maneh kudu ngabogaan mustika kadah kagungan mustika mustika iya ulah mustika naon ya buli-buli lain mustika Jamal eta mah Mustofa Jamal lain mustika ya eta mah dulur urang mustika merah delima lain bambu petuk lain Buli-buli, bambu kuning lain naonnya buli-buli berbulan. Ali comong mah keur awewe belebug gitu angge apa kedah kunaon tah mustika teh nyaeta ngaranna mustika layang jamus kalimusada layang jamus kalimusada di mana eta layang jamus teh tah ari layang jamus teh sabenerna geus aya nu nyeka geus aya nu boga saha nyaeta Raja Amartapura kakasih Yudhistira tak eta anu nyekaina teh waduh tingali negara Amarta Kiwari jadi negara luar biasa jadi pangdeg-degan di mana-mana tuning kaum buruh teripu pedagang pada sugema patani na pandawan pada mulang kakanang sewang-sewang tawis negara Amarta teh aya dina kayaan aman tur tentrem kerta jeung laharja sabab naon Yudhistira ngagem eta layang jamus kalimusana waduh kumaha urang dibeli eta layang jamus moal dibikeun kumaha upami dipaok hayang bencar hulu ngelawan urang-urang Amarta dieu gara-gara sararakti urang-urang Amarta sarua we lamun naok teh mah nyaeta orang nyamperkeun paneungeul neungar cadar sesero kojor dulu kuda kumaha tuh tah kabeneran we meureun milik urang kumaha aya kabeneran mobok mangi gorowong monyet naik di Bareta Raje aya jalan pemumuntas naon teh ieu layang jamus kalimusada teh geus aya nu maling ke nah aya nu maling disebut kebeneran kabeneranana teh anu malingna teh lain anu liar saha anu malingna teh nyaeta pawongan Yudhistira saha ngaranna Cepot jadi anu malingna teh Cepot ari Cepot teh pejabat sanes lain pejabat lain rakyat biasa rakyat sangsara malahan ngan si Cepot teh deket jeung Yudhistira jigana meureun apal di mana neuneuna eta layang jamus kalimusada dipaling ku si Cepot wallah jadi nu maling teh saromongan kene lain batur kumaha kabeneran tah si Cepot teh cenah
kabur mawa eta layang jamus kali musada kemana ari kaburna teh ka leuweung Tibrasara. Leuweung Tibrasara. Hah? Leuweung Tibrasara bener. Maksud salira tah ieu kesempatan keur urang ini ka leuweung Tibrasara, urang teangan anu ngaran Cepot, urang rebut deui eta layang jamus. Da moal pati-pati dipaok ku si Cepot, lamun teu dijual mah urang beuli ku urang. Jelema butuh tah mah jelema sangsara kitu dihilian ku entog ge jigana dibikeun. Kumaha upami dihilian ku nogasin komo eta mah. Nogasin jeung bawang bureum tah eta hade pisan. Eta mah cekil atuh. Nya sae mangga-mangga jadi urang teh wayahna pati siapkeun pasukan jeung kaula. Para denawa-denawa cing loba urang init. Nya eta ka alas Tibrasara. Siapkeun para pasukan di leuweung Tibrasara urang nyieun pager bitis. Sameter hiji dendawa urang ngasrek urang teangan anu ngaran Cepot. Sae mangga ciri-cirina kumaha aing teh apa kumaha ciri-cirina mah. Ngan yakin da lain pejabat tinggal we anu kuleuh tah berarti si Cepot. Sae mangga iraha ulah diisuk pagetokeun wayahna. Hah? Bisi benang deui ku Amarta da pasti diteangan. Tah ajan benang ku Yudhistira urang piheulaan heula ku urang. Sae mangga dibantune pasukan bawa cing loba ngaranna ge urang nyen pager bitis di ditu. Sae mangga cing rekep ulah aya anu leupas. Sae mangga rupina kaula bakal nyiapkeun pasukan deui jigra ini bragra lumapah jugra lumapah rampung dawuh tutas pangandika katigas kantun pinara bral hamid kumaha we kaina teh rame ku sini teh kamari jago abdi ai maneh ngajagokeun naon Portugal nah ngajagokeun Portugal aya kamemeut abdi idola abdi saha nomor 7 punggungna saha Beckham atuh eta mah di Persib eta mah Jatep saha nomor 7 Ronaldo Cristiano Ronaldo nomor 7 teh nomor 7 Ronaldo teh sabab Ronaldo mah anjeunna mah jamina kana filsafat kana tangan ani mah Ronaldo mah kana etangan ngange aja nama Ronaldo mah ngange da kapungkur ge Ronaldo sateu acana tenar teh kantos ameng ka Gunung Bandera tataros kadinya nu batak kade ulah ngaganggu Gunung Bandera teh kade sakali-kali ngaganggu gunung eta wayahna abut-abutan kade tak kudu kompak urang dia ulah ngaganggu kana gunung eta bahaya. Urang jaga urang riksa eta gunung sabab gunung teh nyaeta kahirupan urang sumber cai gunung teh pakudunya teh kade gunung teh pakudunya lain paku payung Sari ngomong paku payung lain paku payung dari Ronaldo teh pernah kantos kadinya Ronaldo naon Gunung Bandera jadi nyata angkat ke tukar Portugal nya dalam mana mah jago pensa teh Gusti nya kada tarompetna bisaan ai bapana teh ngaranna teh Surya kapungkur mah eta teh Ronaldo anjeunna mangange Ronaldo mah da dina kaos kaki ge isi mungku main mah Ronaldo mah wah matak Ronaldo mah nomor 7 naon si 7
Naon sabab anu dana poe 7 dinten. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7. Anjeunna mah lahirna teh Rebo Pahing. Rebo malam Jumat lahirna teh. Ki kumaha sih teh? Rebo malam Jumat, sumohun. Rebo mah malam Kamis. Aosna Rebo kaluarna malam Jumat. Sesuai Jumat gitu. Margi hari malam Kamis mah gladi bersih ayeuna. Begitu sumohun. Tah ronano teh pan ukur mah di mana masjid titit. Naon masjid titit. No, tititnya eta di Inggris di masjid titit. Manchester United eta titit. Da eta mun abdi mah hese di MU ngali we ka Madrid. Di Real Madrid mah kagungan gelar manehna teh naon CR7 lanianana teh sebab nomor 7 jadi CR7 tah kumargi di Madrid 400 rada meredup kontrak CF dikontrak we ti klub di Arab Saudi ku Nasser di teh Al Nasser aya Nasser teh nu ngalagu mati lampu Nasar eta mah tuh amun lepat abdinya oh kumaha we da apa jadi di Arab eta mah nya anu tadina si apa naon teh CR7 di Madrid ayeuna di Arab jadi lawan CR Islam Udah di Arab kumaha we mun kumaha abdi we abdi mah wah kana bola godoh enjing oge upami telepat mah enjing teh antawis Malaysia jeung Brunei. Nada teu asup sanes main bola gatrik itu mah. Kumaha sia we goblok ah. Nyaho jelema ieu teh budeg. Buat Anjing ngomong. gede macam. Tadi nama aing teh hayang ngeunah, aing bae hayang tentrem datang sieu mah geura aduh asam urat naik deui aing. Jangar gerakan sih. Alah, ceulina di beton juga goblok. Budeg aji kagak nyaho. Ketika aing nanyakeun, saha nu maot aji? Biasa gitu. Bapak maneh maot ubaran ku tutut. Hakan ku sia tutut jeung galengna. Kiranya tepogra. Nyangakeun semua pangapaktos Gusti. Tarima. Ulan to cek aing. Cek aing oge aji. Kulan sakitu kadenge ku aing. Alah, tong dijawab Gusti percuma kacape-cape. Mending meser obeng we. Kurnaon obeng rojog celina tuman. Nyangakeun semua pangabaktos Gusti. Ai ditarima teh. Naonana? Iya. Naonana? Alah, aduh kata kaing minta tolong garenya geura. Minta tolong sa gedeng deui geura. Iya, kalah tempo goblok atuh. Geuranya sa gedeng deui. Ayo, jangan malu-malu. Aku menunggumu sayang. Ayo, iya, tempat dia tuh. Iya, anjing balik deui anjing. Alah, geranya. Gerayo. Ejio, lihat mama. Ciluk. Wah. Ngarana Elgio. Bapana LPG aji. Aing teh apalan atuh oh anjing. Be. Sungut siap bangke. Sungut siap bangke. Alhamdulillah. Sungut bangke alhamdulillah. Teu sangka alhamdulillah ngiring bingah panen bawang. Eueuh nu panen bawang.
Huntu sia bau bangke dulu itu sabaraha hektar. Nu panen anjing. Allahu Akbar 3 hektar. Ngiring binga 3 hektar teh upami dikali tina 1 makna 10 kilo 3 hektar kali 10 kilo aya 2 kintal setengah. Jabati budak teh bodoh si anjing. Alhamdulillah ngiring binga dawa nu panen bawang teu suci abuh bangke is digoreng nu raos bawang goreng. Aduh luar biasa bagja ngiring binga alhamdulillah. Teu sangka geuning maneh engkeut kana bisnis. Bawa nu bisnis teh online dagangna. Awan online sungguh siap bangke olo itu alhamdulillah make kodola ngiring binga atuh alhamdulillah teu sangka geuning bagja mudah-mudahan perusahaanna cing digampangkeun masya wajing amin mudah-mudahan lan mohon bawang laras ai bawang mau ngadinten tapi ngabutuh ku urang sadayana Gusti atuh nyaman ngange bawang pandaina mah tuh nya bawang goreng jeung sajaban apa kunaonna sumut di mana lokasina nu bawang nu panen nu bandar bawang di Cariak